wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi ja'alana minal mujahid wal mujahidah fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulki bihar rubba fi qulubil kafirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya fattahu ya alim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi innal isra'i wal mi'raji ta'limun li ummati. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, amin amin amin. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbal, para habaib, para kiai, para alim, para ulama, para ajengan, asatid, asatidah, alladzi lam yudkar ismuhum, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, dan juga tidak lupa aparatur pemerintahan setempat, sipil maupun militer, atau baik dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, wabil khusus Bapak RT Manawi aya Bapak RT na Bapak RT anu ngawasa saka RT
Kan. Saka RT-an gitu mariluan sararea itu araya Bapak RT anu ngawasa saka RT, Bapak RW anu ngawasa saka RW, saka RW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadanallah wa iyyakum ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kehadiran Allah Azza wa Jalla, puji kehadiran Ilahi Rabbi, dan syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, King of the King, Raja di atas Raja, yang mempunyai sifat Rahman Rahim, Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Dan juga sholawat beserta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan keharibaan baginda alam, pengkikis habis kemusyrikan, pendobrak kebatilan, penghancur lebur kemunafikan, hakim tertinggi, jaksa termulia, afdalul makhlukat, sayyidul anbiya wal mursalin, khatamin nabi, nabi akhir zaman, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Bu, ibu, bu, apunten kapamegat numpang heulana di gerawan kusim kuring nyaeta istri sawios. Naon margina margi hasil survei di lapangan bahwa dikawet kaping hiji Rajab dugi ka ayeuna sasi Sa'ban nu ngahadiran pangaosan sapertos kieu teh panseueurna nyaeta awewe. Jawab sing kompak nu panglobana hadir dina Rajaban nyaeta awe, nu panglobana hadir dina muludan nyaeta awe, panglobana di pasar nyaeta awe, panglobana dina neraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallallahu alaihi warga suarana sadayana al-ikhlas bersolawat sallallahu alaihi
Habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila kita berbicara tentang satu peristiwa yang sangat bersejarah, yang tiada tara dan tandingannya di kehidupan sepanjang zaman, yang terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun ke-11 setelah diangkatnya baginda Nabi menjadi Rasul oleh Allah, yakni peristiwa diisrokannya dan dimi'rajkannya baginda kita tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kita sebagai umat Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib percaya bahwa Kangjeng Nabi teh di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Urang dieu percaya? Percaya. Alhamdulillah. Nu nyaritakeun masalah Isra Mi'raj lain jelema, tapi Allah lewat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mustahil bohongna, beda jeung jelema, ari jelema mah sok ngabohong. Terus teh simkuring tu maros, ibu sok ngabohong tara, bapak sok ngabohong tara, memeh jadi mah kawas nu heueuh, rek kitu rek ieu geus jadi mawadul. Benar. Benar. Punten simkuring mah ngaosna heuras sawios. Sawios. Ari ibu resep nu heuras resep nu leuleus. Peristiwa diisrokannya baginda Nabi diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, atau Quran surah Al-Bani Israel ayat kahiji. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Peristiwa dimi'rajkannya baginda Rasul diabadikan oleh Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 13 dugi ka 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil. Nomor kedua,
sabada orang percaya bahwa Kangjeng Nabi tadi Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah ngarah urang ka aku umat Kangjeng Nabi, urang sami-sami realisasikeun salah sawios hadis anu aya patula patali sareng Isra Mi'raj. Saur Kangjeng Nabi, innal Isra'i wal Mi'raji ta'limun li ummati, sesungguhnya Isra dan Mi'raj baginda Nabi itu adalah taklim, pelajaran li ummati kanggo urang sadayana salaku umat. Pada waktu baginda Nabi diisrokan oleh Allah, diberjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina, Kangjeng Nabi ningalian jelema anu mana eta jelema teh keur ngadagoran sirahna sorangan. Reka mana atuh deui? Kangjeng Rasul ningalian jelema anu keur ngadagoran sirahna sorangan nepi ka beulah. Tapi anehna ku Gusti Allah dirapetkeun deui, tapi kumanehanana kana kadagoran deui nepi ka beulah. Sabada kitu Kangjeng Nabi tumaros ka malaikat Jibril, ya Jibril siapakah gerangan? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ya Nabi Allah wahai Nabi Allah, ya Habib Allah wahai kekasih Allah. Apanan eta teh umat anjeun, eta teh urang gunung Masigit anu tara salat 5 waktu. Aya di dieu tara salat? Ya. Aya teh aya? Ya. Belah mana diukna? Ya. Ari monyet sok salat tara? Jawab sing tarik, ari monyet sok salat tara? Ari monyet sok salat tara? Berarti ece lamun ngabogaan salaki tara salat ece teh dicium. Kang ari monyet sok salat tara Kang? Lamun akang ngabogaan pamajikan tara salat akang teh numpakan. Pejabat anu tara salat pejabat. Masyarakat anu teu salat berarti masyarakat. Ajengan teu salat berarti ajengan. Hidup. Ajengan tara salat. Ari monyet sok kilung ceherang tara. Oh, itu kudu muncul teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Raskeun ieu panaosan. Raskeun. Urang doakeun nu balik ti heula dina tempat pangajian ieu sing dipegat jurig amin. Darieup deui. As-salatu imaduddin, salat teh tihangna agama. Jadi ulah neangan juri ku teu kadeuleu saha nu ngancurkeun agama Islam nyaeta umat Islam nu cadur salat. As-salatu mi'rajul mu'minin, salat teh adalah mi'rajna jalmi anu iman. Lamun urang hayang diangkat harkat derajat ku Gusti Allah, kuncina eueuh deui iwati sol. Hayang barokah hirup sol. Hayang beunghar. Hayang kabayar hutang. Bu, ibu, ibu, bu. Tapi nitip kasadayana salat teh kudu jeung elmuna. Fakul man bi ghairi ilmin ya'malu akmaluhu mardudatun la tuqbalu. Sakur jalma nu amal teh jeung elmuna amalna teh ditolak teu ditarima. Naudzubillahi min numawi eusian pangaosan. Arosok ngajerutinan tara? Asok tara? Asok tara?
Alhamdulillah. Aya di dieu tara hadir dina pengajian rutin? Aya. Aya teh aya. Mana jelemana? Ieu aja musim kuring didugikeun sabab ayeuna loba jelema anu tara haladir dina pangajian rutin ngan unggul ngandalkeun ngajina teh dina al YouTubiah jeung wal Googleyah. Rame pandina YouTube dina Google bahwa salat teh geuningan bisa dipaket eueuh sami nyuwun. Bisa tepi ka dieu aya ajaran Islam salatna anu bisa dipaket samingweun kade ulah dituturkeun salah. Hayang apal eueuh niat salat samingweun? Hayang apal teu? Kupingkeun usolli fardhol maghribi Salasa Rebo Kamis Jumaah Sabtu. Kacau. Parah. Naudzubillahi min. Bahkan aya deui eueuh salat teh cukup ku niat. Kang, salat teh cukup ku niat. Ongko urang teh lapar tapi kejo teh ditingali we unggul ku urang laparna leungit moal. Leungit moal. Ongko haus urang teh cai teh ditingali we unggul ku urang leungit haus moal. Aing ngomong jadi kieu ieu teh. Bangun canda. Bu taruang kaca. Goblok atuh diheulakan. Aduh, keunteun aya goblogan abdi mah kecil bahasana kasar sabion. Geuningan eta mah Ustaz Haris di Cikalong Cianjur teh bahasana meni kasar sabab abdi mah makhluk kasar, lain makhluk halus. Komo dina baligo mah Ustaz jubah hitam, untung aing teh satria baja hitam ya. Lamun satria baja hitam selempak di luar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ari ngaran salat. Nyaeta sakur-sakur ucapan. Sakur-sakur pagawean. Anu dimimitian ku takbiratul ihram anu ditungtungan ku aweh salam. Alhamdulillah. Teras Kangjeng Rasul angkat deui ningalian jelema anu mana eta jelema teh keur mangul suluh ngan hanya kalempangna teh Kang nya ngeyengna berat. Ongko berat tapi ditambahan deui eta suluhna teh nya beuki nya ngeyeng leres teu. Sabada kitu tumaros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, saha eta teh jelema anu keur mangul suluh ongko berat tapi ditambahan deui. Saur malaikat Jibril, ya Rasul, apanan eta teh umat anjeun anu baheula keur di alam dunya na dibere amanah ku Gusti Allah tapi teu adil. Si eta mah mentingkeun dulurna we jeung tatanggana. Leres teu? Leres teu? Pamimpin anu teu adil saha? Pamimpin anu teu adil teh saha? Saha? Presiden yang mana? Sotoy pisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki teh adalah pemimpin pirang-pirang awewe. Leres teu? Kang mata kudu adil. Nitah we ka pamajikan ngaji, ari akang musuh. Ari emprak teh ulah saurang dua urang kabehan geura emprak hiji dua tilu. Ajengan musuh ulah
gitu teu ulah mangga waktu lohor salat lohor heula waktu asar salat asar heula an kamari eueuh di janari rame dina Facebook ge kabentar eta nu museum kali mudah-mudahan si Husnul Khotimah amin kalau salah semua orang Kang kudu adil nitah ngaji kanu jadi pamajikan nitah sholat kanu jadi pamajikan ai urang subuh udang saha eta ibu wayahna Kang ulah nitah nu jadi pertarosan kanggo ibu ajenganna kedah diugahkeun caroge urang teh ugahkeun atuh pan jodoh teh hayang dunia akhirat leres teu pan baheula geuningan sok ngaduakeun kacai sindaraek marani kadarat sindaraek salat leres teu sok ugahkeun ulah ibu ngumpul salat subuh ajengan hese diugahkeun oge atuh tong leutik harepan terus digugahkeun ngan mi HP eueuh sagoreng-gorengna salaki urang wajib dihormat ku urang ngahudangkeun kanu jadi pamajikan kudu make etika ngahudangkeun salaki ditajong dibanjur aya nu kitu aya ajengan hese tegugah-gugah nangtung eueuh teh atuh pindah posisi sok sintarik usolli ala hadal mayyit gitu ibu nyaraah teu kacaroge sintarik nyaraah teu kacaroge sing nyaah ibu kacaroge teh da capek janten caroge teh geura urang taros bisi pajarkeun waduh Kang carape teh janten caroge teh Kang carape teh janten caroge teh capek ajengan janten caroge teh hudang isuk-isuk tuluy ka sawah bari manggul pacul eta pacul digandelan ku teh kokoneng huntuna ge milu koneng duduk kuy rebik suku jebrag ngabelaan kanu jadi pamaje tingali eueuh caroge eueuh mending geus kawas barongsai ngabelaan kanu jadi pamaje mata panggelok-gelokna pamajikan anu teu nyaah kasalah cie lalaki baruna dipangelakeun Mang Abbas ge milu bunga aya Mang Abbas aya mi kokom dihijikeun jadi bas Kang ari akang nyaraah teu ka bojo lain buah-buah duda unggul nya eueuh loba duda loba rana aya rana jomblo aya jomblo kuring kuring dibere doana supaya babari jodoh daek pacaran teu nini anu ngaruy hayang aprok teh jeung pujaan hati namiluan tuturkeun Bismillahirrahmanirrahim minyak aing minyak watu diolesan ku minyak bayawa paingan aing telah kulaku beungeut siga bayawa punten maosna janten kieu janten error da eta saur nu ngolongna pun lanceuk Kang Yana oge Teh Elis wayahna di Gunung Masigit mah kudu rame emangna aing si Sule
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanallah. Angkat pandangan sadayana. Gunung Masigit bersolawat. Atau cekak sanak dari Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu berupa doa mana ya teh? Bangun orang bayaran anak. Terbayar malah. Lanjut. Siap PPK subuh. Kue ulangan. Kade kang ulah licik ai pamajikan kudunya ai urang sebagai suami natenya laras teu Bu? Dasarua awewe oge bener ibu capek janten bojo capek ajengan janten bojo teh ti beurang nyamal ti peuting di ti beurang mutu ti peuting Kerengenah-ngenah hees jam 1 budak teh nyaring saha budak. Bener indungna dalalaki maju jurig hees. Terus memang sound systemnya. Tepuk tangan untuk sound system. Kita tara disebut-sebut padahal gede jasana. Kita sorat teh geus bios didaoskeun wae. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kerengenah-ngenah ngariung dahar porocot budak teh modal akang meunit tega kanu janten bojo teh odah tu budak modal aya odah aya sorry dah tingali kang bojo akang kerengenah-ngenah dahar jeung tahu jeung tempe padiri ai tahu jeung tempe dialungkeun ari tai dieu. Teras Kangjeng Rasul angkat deui ningalian jelema anu mana eta jelema keur ngadaharan daging anu atah bari bau padahal hareupeunana aya daging anu asak bari ngeunah tumaros deui Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril wahai Jibril saha eta teh jelema asak ku lieur asak ku aneh hareupeunana aya daging anu atah bari ngeunah dibalik ai ngomong bantuan atuh aja daging anu asak bari ngeunah tapi karah ngadaharan daging anu atah bari bau saur malaikat Jibril wahai baginda Rasul tong aneh eta teh apanan urang Gunung Masigit lalaki anu gablek pamajikan anu halal tapi daek ku kudaan dodomaan jeung awewe batur apanan eta teh urang Gunung Masigit wahai baginda Rasul ongkoh baroga salaki anu halal baroga lalaki halal tapi daek ditumpakan urang batur naon make emprak maruk teu doraka eceuk gerak WA-an SMS-an infokan chattingan jeung lalaki batur sok sanajan mesen seberang anger kudu aya izin menjadi salaki urang insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teras Kangjeng Rasul angkat deui ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Kangjeng Rasul sholat sunat 2 rakaat.
satu acan dimirojekeun ku Gusti Allah. Kangjeng Rasul transit heula di Masjidil Aqsa. Pada waktu baginda Nabi di Masjidil Aqsa, eta Kangjeng Nabi teh ngaraos haus, ngaraos dahaga. Tidinya malaikat Jibril mangyanakeun cai kanggo baginda Nabi. Malah mah cai nage 3 rupa, nomor kahiji cai heran, nomor kedua cai susu, nomor katilu cai arang. Ngan 2 ieu mah. Da urang oge atuh normal ajengan bayak kieu mah ngeunahna teh atuh nenen jahe. Panitia. Hare-hare. Jeung goreng tumaros kasadayana waktu sarita Kangjeng Rasul nyana kana cai naon? Sing tarik ku susuna cai naon? Cai naon? Cai naon? Cai susu bayana we ajengan di dieu mah da ayeuna cai teh. Sabada Kangjeng Rasul nyana kana eta cai susu, saur malaikat Jibril, "Sodaqta ya Rasul." Bener anjeun wahai baginda Rasul, nyana kana eta cai tetela umat anjeun moal jadi Yahudi kabeh, moal jadi Nasrani kabeh. Tapi bakal aya nu nyekel kana agama nu bener, nyatana agama Islam. Mata kurang alhamdulillah cicing dina agama Islam. Ngan nitip Islam nate ulah Islam KTP. Terima kasih anak-anak. Ngaku dina KTP agama Islam, ai salat tara, ngaji tara, aya di Gunung Masige? Aya. Lamun Islam KTP bahaya Kang, bahaya ece. Nu asup ka surga teh KTP na we unggul. Jelema nama teh kamarana di karantina heula moal. Ari Islam KTP teh saperti kieu ece ieu, ongkoh gelarna haji tapi kedua ka masjid. Aya haji anu kedua ka masjid. Sing tarik aya. Lamun aya haji anu kedua ka masjid, ngaranna nu kitu teh haji dul majid. Pan haji teh rupa-rupa, aya haji kosasi, haji nate ongkos dikasih. Aya deui haji teh haji Fatimah, haji nate ngajual tempat jeung imam. Aya deui haji teh haji Nurjen, haji nate ladang luar jeng-jeng. Aya deui euceul di ditu mah haji Burhan. Apal haji Burhan? Apal haji Burhan? Ongkoh haji tapi neuleuh bujur teu tahan. Euy ngalaki teh nya bareng ki aman kana bujur teh padahal mah eusina teh waduk eta teh. Pejabat bisa hancur ku akibat bujur. Cinta kan bujurna. Pejabat hancur ku akibat bujur. Ajengan hancur ku akibat bujur. Salaki ece hancur ku akibat bujur. Hidup. Cek urang Cianjur mah anu kasohor bahasana lemes lain bujur rorompok bekok. Ibu teras Kangjeng Nabi ningali jelema deui eta jelema keur neutekan letahna sorangan ku Gusti Allah dirapetkeun deui kumanehanana karaka diguntingan deui. Kangjeng Rasul tumaros deui, wahai malaikat Jibril saha eta teh jelema anu keur neutekan gunting deui, neutekan letah ku Allah dirapetkeun deui kumanehanana karaka digunting deui.
Saur malaikat Jibril, ya Rasul, apanan eta teh tukang pidato? Pak Uwi mah anu menyebarkan fitnah, menyebarkan hoak, kebatur kita anjeunna teu midamel, kebatur miwarang anjeunna teu midamel. Aya nu kitu? Aya teu aya? Lah hati atuh cuma melotot. Hukum Islam adil tepandang bulu terpilih kasih. Leres teu Bu? Beda jeung hukum di batur. Hukum di batur mah teu adil. Kawas kampak, kaluhur teu teurak, kahanap teurak, bener teu? Bener teu? Nu ngabadog duit rakyat miliaran triliunan di ararantep ari anu maling domba digarebugan. Malah manu maling hayam ojeu karunya nu maling hayam diteulan henteu, digebugan henteu, didarurukeun henteu, sambil dititah nyenyotan bool hayam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kangjeng Rasul waktos dimi'rajkeun ku Gusti Allah. Diangkat Kangjeng Rasul teh ti bumi dugi ka langit katujuh karokob ka mustawan Sidratul Muntaha alam jabarut alam kebesaran Allah. Kangjeng Rasul ningali hiji cai walungan anu mana eta cai walungan teh amisna leuwih ti madu, tiisna leuwih ti es, seungitna leuwih ti minyak misi. Wahai Jibril jang saha cai eta teh? Saur malaikat Jibril, apanan eta cai teh? Bakal dibikeun ka jelema-jelema anu sok maca sholawat. Alhamdulillah. Anu sok maca sholawat. Komo da urang Bandung moal pati beda jeung urang Cianjur sok ngaramalkeun sholawat nariyah. Arapal sholawat nariyah? Saeutik kamu ngajarawat teh. Arapal sholawat nariyah? Allahumma sholatan kamilatan wa salim alhamdulillah. Kelakan kelakan mereka besok. Dia teh wartawan majalah Tempo. Tempo ayat, tempo Allah. Ibu, arapal sholawat nariyah? Alhamdulillah. Mangkade ulah kejadian kawas di ditu nini apal sholawat nariyah, apal baca gerak Allahumma sholli sholatan kalimantan wa sholawati kacau parah naudzubillah. Waktu di alam jabar eta Kangjeng Rasul paduduaan sarendak Allah ngan kade ulah dibayangkeun dak Allah kawas urang pan Allah maka sifatan ku sifat mukhalafatul hawadis. Allah ngadawuh langsung ka Kangjeng Nabi, saur Allah Muhammad, kami bakal ngahampura dosa umat anjeun salian ti dosa musyrik. Mudah-mudahan urang sing salamet di dunia sareng di akhirat, amin. Emeh maut sing bisa tobat, amin. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Allahumma barik sadayana miringan silma
salatna Allahumma barik anu dimasih ngaliringan Bismillahirrahmanirrahim. Sabada Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Masyarakat kabagi dua kelompok. Hiji aya nu percaya, dua aya nu teu percaya. Baginda Nabi, baginda Rasul setelah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluh, maka masyarakat waktu harita kabagi dua bagian. Hiji aya percaya bahwa Kangjeng Rasul jadi Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah anu dipimpin ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nomor kedua aya nu teu percaya Kangjeng Rasul jadi Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah, malah menyebut lagi ka Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul mah, Kangjeng Nabi mah nu gelo, bohong, seniwon, bahkan nyebutkeun Kangjeng Rasul teh adalah ahli sihir. Naudzubillahi min
anu dipimpin ku si Walid Muhir. Mudah-mudahan urang mah jamaah Masjid Al-Ikhlas, urang Gunung Masigit ieu sing aya di barisan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad, marilah kita sama-sama memupuk keimanan dan ketakwaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Ibu, bener Isra Mi'raj teh inti nama nitah iman jeung takwa ka Gusti Allah. Iman jeung takwa teh keur neusian raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwan. Sim goreng naros kasadayana ridho Allah pangeran urang, ridho Allah pangeran urang, ridho Muhammad Nabi urang, ridho Islam agama urang. Ibu-ibu ulah ngajawab lalaki unggul, Kang, ridho Allah pangeran urang, ridho Muhammad Nabi urang, ridho Islam agama urang. Ibu-ibu nurul masa awewe jawab ridho Allah pangeran urang, ridho Muhammad Nabi urang, ridho Islam agama urang, ridho kusalaki dipangnyalungkeun. Bener eceuk teh ridho kusalaki nyalung. Ridho. Usin kuring dibere doa nanya karah teu nyalung calon ieu eceuk. Sok tuturkeun tong era-era punten pameget, punten Kang ieu doa jang awewe unggul. Sok tuturkeun Ibu doa supaya salaki teu nyalung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ngiluan jangke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Landieu laut sing kari. Pemanganu morana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salaki aing sing bangkrut. Suara teh. Gitu dah. Ya lalaki mah teu kaot boga duit. Malah mau ngomong lagi sunnah Rasul. Haram jadah. Sunnah Rasul dipilihan. Buat edan. Lanjut ceramahna, lanjut sholawatna. Lanjut dua nana. Di kata musabaraha aja teh. Bila dibatas maklum pan ayeuna teh keur usum corona keneh. Indungna ngamek eceuk indungna corona teh. Ku corona kita make masker teu ngawararo. Indungna ngamek Omicron. Ade tapi nak ulah nyebutkeun corona eueuh. Allah mah kawasa ceuk tong boroning corona conge oge bisa. Sok diparaksin, geus diparaksin. Apa teh vaksin? Vaksin teh numpak bari bersin. Siap. Jing-jing pengajian 17 tahun kagigir. Menurut hemat saya adanya COVID, adanya corona, adanya Omicron itu ujian jamuran. Sampai sejauh mana keimanan kita? Da iman teh cukup ngomong percaya Allah pangeran urang Muhammad Nabi Rasul urang. Tapi setelah urang ucapkeun iman ka Gusti Allah wa hum la yuftanun, Allah teu eureun-eureun nyieun ujian ka urang.
malah mah minyak mahal oge ujian kan teu kaharti aing mah ongko minyak goreng nu mahal tapi susu kita panitia kumaha ieu aduh atuh eueuh susu mah mil atuh pacekeun teraskeun ieu pangaosan wios tiris wios tiris kita manis dodol Garut tambah tiris nyo dodol nitip kasadayana orang sebagai umat Islam kudu bersatu ukhuwah Islamiyah sakedap deui urang bakal mayunan kana sasih Ramadan urang kudu bergembira jaminan pikeun jelema anu bunga upedah asup kana bulan suci Ramadan haram mallahu jasadahu ala niron amin 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 ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin tarawih teh aya nu 11 jeung witirna aya nu 23 leres teu leres teu ulah dipermasalahkeun aya tarawih jeung witir 11 23 dipermasalahkeun aya nu teu salat di ararantep rungkad situ panrupa-rupa tahiyat oge ece aya anu ceceng kieu aya nu diutek-utek leres teu ari ece sok deceng sok diutek-utek aya deui salat teh geuningan assalamualaikum musabbeun para saya ucup anu sok diutek-utek teh kunaon maneh mah salat teh make kudu musabbeun dijawabna teh pan aing lieur ningali sia curugna beuntar Allahumma sholli wa sallim wa barik salawat dari grup Hadroh Al Ikhlas mangga sarare deui ayo tuh arek-arek kumaha moal celana deui Allahumma sholli wa sallim wa barik ya Rasulullah ya Nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'u
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Intina ningali situasi kondisi ayeuna wayahna urang kedah sering berbagi insya urang buktikeun iman jeung takwa urang ka Allah ngahijina jeung henteuna umat Islam tergantung ibadah sosial urang geus buku hablum minallah masuk di pigawe nitip ka sadayana hablum minanas pigawe sing goreng tumaros ka sadayana aya nu beunghar koret di dieu jawab sing tarik kana kadengen ku jeulina aya nu beunghar koret di dieu kudu di bejaan susu teh da hese aya nu beunghar koret di dieu aya nu beunghar koret di dieu urang doakeun nu beunghar koret sing panjang umur pondok napas lantaran maut beunghar geus akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu gerak